Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda khususna ka Jang Uhe anu mana harita tos aya di sisi lembur maksudna bade menta tulungnya kulantaran anu jadi dununganna Pardi kacilakaan eta hanca teh nya. Tolong ceuk si Uhe menta tulung kanu keur araya di jero gardu. Ngadenge aya sora anu menta tulung jalma anu keur araya di dinya hampir bareng ngalieu. Cin aya nu menta tulung euy. Ceuk Mang Ohim bari melong ka pelebah datangna sora. Nya bener euy. Tu geuning jelema nya tapi saha nya? Nya duka teuing saha dacan sidik atuh. Ayo gancang sampeurkeun ah. Tembal Mang Ohim juru turun ti gardu. Kitu deui Mang Ocin samalah Mang Udin oge nuturkeun tiluanana gura giru nyampeurkeun ka si Uhe anu geus beuki deukeut. Tolong. Ceuk si Uhe menta tulung deui. Koloyong gebru awakna labu. Da puguh geus teu kuat leumpang. Awakna lungse napas ngahegak dadana rengha peranjung. Ningali kitu nya puguh atuh anu tiluan teh reuwas srog ngadeuketan. Jang kunaon ujang teh? Tanya Mang Ohim bari gancang ngahudangkeun awakna dibantuan ku Mang Ocin. Dibantuan ku Mang Ocin jeung Mang Udin. Sarata terus atuh digarotong dibawa asup ka gardu ronda. Geus kitu sok digolerkeun dina palupuh. Barang ret kana beungeutna gebeg tiluanana reuwas. Lantaran sidik pisan eta jelema teh tayalian ti si Uhe pagawena Dani. Jang Uhe ceuk Mang Ocin meuning ngaranjug panuna mencrong ka si Uhe anu keur ngagoler. Mang Ocin aduh alah cilaka Mang cilaka. Walona si Uhe lalaunan terus ngareret ka Mang Ocin. Cilaka kunaon Jang? Nyaho ujang teh aya nu ngabegal? Tanya Mang Ocin bari jeung reuwas kitu deui baturna duduan oge sarua. Lain Mang, kuring lain aya nu ngabegal tapi aduh kuring teh cilaka Mang. Jawab si Uhe ngomongna teu kebat kalah terus humarurung. Cilaka teh cilaka kumaha Jang? Cing atuh caritakeun sangkan Mang tiluan ngarti. Nah naon anu geus kajadian? Ceuk Mang Ohim harita milu nimbrung. Sedengkeun Mang Udin teu milu ngomong. Nya Jang wayahna cing sok caritakeun. Cilaka kunaon ujang teh? Mang Ocin tumaja deui da puguh hayang nyaho. Aduh Mang Ocin, cilaka Mang. Mobil anu disupiran ku Kang Dani ragrag kagawir. Belah ditu terus ngaguliti ka landeuh. Ceuk si Uhe sok sanajan bari ngarasakeun kanyeri oge. Sabisa-bisa mere katerangan anu sajelasna. Ngadenge caritaan kitu puguh atuh anu tiluan ngajenghok. Anu bener Uhe? Mobil Cep Dani kecelakaan? Tanya Mang Ocin beri mencrong ka si Uhe. Bener Mang, bener. Sok gancang ka ditu tulungan. Karunya Kang Dani bisi kumaha onam. Lantaran tadi mobilna teh terus kahuruan. Ceuk si Uhe nambahan caritana. Nya puguh atuh ngadenge kitu mah Mang Ocin kitu di Mang Ohim jeung Mang Udin reuwas anu taya papadana. Astagfirullahaladzim. Nah nya kitu Uhe. Benar Mang Ocin. Benar piraku kuring ngabohong. Aduh alah. Mang Ocin mah teu percayaan. Bah lah atuh lamun bener kitu Mang Ocin. Sok kaditu gancang bejaan juragan Pardi. Bejakeun anakna cilaka katuh. Ceuk Mang Ohim nita sangkan ngabejaan juragan Pardi anu jadi bapakna. Sabab kajadian ieu teh kudu gancang kanyahoan ku kulawargana. Nyaheug atukeun ku kuring rek dibejaan ayeuna. Tapi kumaha Jang Uhe? Ye teu kudu hariwangkeun bae Jang Uhe masona di dieu heula we je. Nya itu jeung ieuna mangke we urang nuguan Pak RT datang. Atuh ari kitu mah.
Leos harita kene Mang Ocin indi trurusuhan rek ngajugjug ka imah juragan Pardi. Maksudna rek ngabejaan anakna anu keur meunang cilaka. Ari anu aya di gardu ronda tinggal Mang Ohim jeung Mang Udin. Katilujang uhe anu kaayaanna ketempu ka Cidamatag pikawatireun. Mang Ohim sabisa-bisa nulungan si uhe bari nungguan baturna daratang. Ari Mang Udin gap kana kokol sarta gancang ditakol. Trong sorana tarik kadenge ka mamana. Samalah terus ditihtirkeun lantaran sangkan batur gancang daratang kadinya. Nya tekung silila torojol tilu urang datang ti belah kidul. Geus kitu jol deui sabrulan ti kaler. Kunyung tewetan jeung ti kulon bari marawa batre jeung obor. Nya akhirna mah ngagimbung di hareupeun gardu ronda kituna teh bari recok ngarobong silitanya jeung baturna. Bareng jeung kitu torojol Pak RT Jahri datang terus saladeg ka hareup. Aya naon ieu teh aya naon? Tanya Pak RT beri melong ka Mang Udin anu keur nyeklan panakol kohkol. Geuning Pak RT tos sumping. Tembal Mang Udin atuh ningali Pak RT geus datang teh. Iya, aya naon Mang Udin? Pak RT nanya deui ret ka jero gardu, breh katempo aya saurang jalma nu harita keur ngagoler bangunan nu ripuh. Sarta disanghareupan ku Mang Ohim, "Itu jang uhe kacilakaan Pak RT." "Kacilakaan? Kacilakaan kunaon ieu teh?" "Kieu puguh ge Pak RT." Derek-dek Mang Udin nyaritakeun deui anu tadi ditepikeun ku jang uhe. Sarta pada ngabarandungan ku nu sakur araya di dinya. Barang narima laporan kitunya puguh atuh Pak RT, kitu deui anu sejena oge kabeh ngajenghok. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Jadi mobil Jang Dani teh ragrag kagawir sarta terus kahuruan kitu Mang Udin. Ceuk Pak RT beri mencrong ka Mang Udin anu bieu cacarita. "Laras kitu Pak RT. Tapi alhamdulillah jang uhe mah salamet, tapi katinggalna mah lumayan rada repot ieu teh." Walon Mang Udin bari nunjuk ka si uhe anu kadenge keur humarurung. "Terus kumaha ari nasib Jang Dani?" Pak RT nanya deui koloyong asup ka jero gardu ningali kayaan si uhe. "Nya duka atuh da teu acan aya anu terang ieu teh. Ari juragan Pardi geus dibejana tawa acan. Parantos Pak RT tadi ku Mang Ocin. Nya syukur atuh ari geus dibejaan mah. Sok kieu we ayeuna bajang uhe anu kacilakaan gancang tarulungan bawa ka rumah sakit. Tah anu saware hayu milu jeung kuring urang ningali ka tempat kajadian. Lantaran urang oge kudu gancang nulungan Jang Dani ieu teh. Kumaha sararea satuju?" Kitu ceuk Pak RT. Bari rutret kanu araya di dinya. Sarta sararea ampir bareng harita rea ngajawab satuju cenah. Nya atuh sanggeus kitu mah harita keneh jang uhe pada nulungan. Sabalah kula wargana oge geus dibejaan. Saterus narek dibarawa ka rumah sakit sangkan gancang diubaran. Kesugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun kayaan di gardu ronda teunden sakedeung. Ayeuna urang caritakeun heula Mang Ocin anu keur ngajugjug ka imah dudungana. Sarta teu sakumaha lila oge geus nepi kanu dituju. Nya terus asup ka pakarangan kabenaran aya Sarip harita teh keur luntang lantung lelempangan. Lantaran wayah kitu teh Dani lanceukna can balik ka imah barang ningali Mang Ocin datang. Puguh Sarip meuni curing hak sarta gancang tumanya. "Mang Ocin, aya naon Mang?" tanya Sarip bari neuteup ka Mang Ocin anu kakara datang. "Aduh Aden, alhamdulillah geuning sarira teu acan kulem." Walon Mang Ocin bari jeung ngahegak lantaran tadi manehna lumpat. "Puguh abdi teh nuju ngantosan Kang Dani Mang. Wayah kieu teu acan aya wangsul. Pami Mamang bade aya naon ka dieu?" "Aduh Aden, puguh oge Mamang ka dieu teh bade ngawartosan. Hari tuang raka Cep Dani sareng Jang uhe kacilakaan." Ceuk Mang Ocin nyaritana rada geumpeur. Bareng jeung kitu torojol juragan Pardi kaluar ti jero imah sarta terus nanya, "Saha anu kacilakaan teh Mang Ocin?"
Juragan Pardi nanya bari mencerong. Mang Ocin jeung Sarip bareng ngareret. Itu juragan Cep Dani sareng Jang Uhe kacilakaan. Kacilakaan kumaha maksudna Ocin? Anu bener sih ngomong teh. Ceuk juragan Pardi bari mureleng kawas anu keheul. Mohon itu Cep Dani sareng Jang Uhe kacilakaan saur nama mobilna teh ragrag kagawir. Terus ngaguliti ka landeuk kitu. Nah nya eta teh Mang Ocin, saha anu mawa bejana? Tanya Sari bari jeung rada gugup da puguh reuwas ngadenge beja kitu teh. Anu nyandak waratos nama itu Jang Uhe samalah nembe ti aya di gardu ronda hawatos kayana oge sapertos anu repot. Astagfirullahaladzim. Terus lanceuk kuring kumaha Mang? Nya puguh duka tu aden teu acan aya anu terang. Margi ari saur si Uhe mah mobil Cep Dani teh ceras kahuruan. Mang Ocin ngajelaskeun sajalan terahna taya anu dikilungan nurutkeun beja ti si Uhe. Naon Ocin? Mobilna terus kahuruan. Cek juragan Pardi melibun celik. Kitu deui Sarip oge sarua duanana silih reret awakna ngeleper beungeutna pias. Laras juragan kitu saur si Uhe mah. Menawi emang enggal ka dieu oge. Sarip, ayo buru indit. Dan dilanceuk hidup kudu gancang ditulugan. Ceuk juragan Pardi bari geus teu mikir panjang kejelik harita keneh turun kaburuan terus ngagedik leumpang rurusuhan ngajugjug ka gardu ronda. Nempok itu gancang Mang Ocin nuturkeun ari Sarip geuwat ngonci heula pantos sabab di imah melang da puguh eueuh sasaha. Satuluyna mah nuturkeun ti tukang. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun geus nepi kanu dituju. Barang nepi ka gardu ronda kasampak di dinya geus ngagimbung loba jelema. Samalah PRT jeung baturna harita geus tatan-tatan rek miang ka tempat kajadian. Ningali kitu juragan Pardi ato. Sang geus cacarita sakedeung satuluyna ngabring arindit rek nulungan Dani. Ari si Uhe harita dibawa ka rumah sakit dianterkeun ku mobil pakuwu. Dibarengan ku kulawarga jeung sababaraha urang tatanggana. Pak RT jeung juragan Pardi ngagerdig leumpang dituturkeun ku nu sejena. Seuneu obor pating gelebur cahaya baterai pating barasat. Sararea ngabring ngaleut katingali sarumanget pisan. Samalah aya anu sakalian mawa cikra keur sasadiaan lantaran engke bisi dibutuhkeun. Aya oge nu harideng marawa ember da puguh ngadenge cenah lamun mobil Dani teh kahuruan. Jadi tangtu kudu dipareuman. Mangsa alam harita geus beuki peuting. Hawa karasa tiis meuni nyecep kana awak. Sora jangkrik jeung ciang-ciang reang patembalan. Sedengkeun langit katingali bengras taya aling-aling. Bentang-bentang baranang di awang-awang. Nyasa geus aya kana sawatara waktu Pak RT jeung anu sejena geus nepi kanu dituju. Sareta ti kajauhan oge geus katempo di landeuh aya seuneu anu masih keneh hurung ngababela. Nya sararea oge boga sangkaan eta teh geus pasti mobil Dani anu dicaritakeun ku si Uhe teh. Pak RT, sigana mah itu mobil anak kuring teh. Ceuk juragan Pardi leungeunna nunjuk ka landeuh. Hate bating sareblak sareta geus teu paruguh rarasaan, sangkaan geus goreng ceuk pikirna buah-buah Dani anu jadi anakna geus moal aya harepan kana salamet. Kitu lamun nurutkeun syariat mah. Nya sigana mah moal salah eta mobilna. Walon Pak RT bari melong ka landeuh. Kumaha tuh geus kieu Pak RT? Bener sigan mobil teh diguliti. Ceuk Mang Ohim milu nimbrung terus ngareret ka Pak RT. Jauh deui cara sejet lamun kaya kieu mah. Ulang sararea ayeuna kudu gancang turun ka Lebak. Tapi kade umat sakabehna kudu hati-hati. Ceuk Pak RT ngajak ka sararea sangkan gancang turun ka landeuh. Pikeun nulungan Dani lantaran bisi telat teuing. Nya sanggeus kitu teu loba ngomong sakabehna oge langsung turun ka gawir lalaunan. Sararea ati-ati jeung taliti da puguh loba jujukutan jeung tatangkalan anu ngaharalangan. Kitu deui cucuk jeung babatuan sagala aya.
Lamun teu apik mah sok inggis aya anu cilaka. Ngan untungna kaayaan didinya teh jadi caang. Lantaran loba jalma anu marawa obor jeung batre. Teu sakumaha lila nya antuk nama sararea nepi ka pelebah mobil anu kaduruk. Reg sakabehna eureun bari mencrong ka pelebah mobil anu katingali datang nanya ngigir. Seuneu masih keneh urung tapi ayeuna mah geus teu gede kawas tadi. Ngan kaayaan mobil geus tutung hideung ngan ukur tinggal duruntukna hungkul. Dani! Dani! Cik Juragan Pardi kegeruan ka anakna. Tapi eueuh anu nembalan. Sedengkeun Sarip mah harita geus teu bisa ngomong, ningali kitu teh kala olohok bengong. Jang Dani, di mana hidup teh Jang? Di mana? Juragan Pardi ngalengkah ngadeuketan kana pelebah mobil, bari teu eureun gura gerog anakna susuganan aya dembalan. Tapi mata kanjakal mitra, sora Dani geus teu kadenge-denge acan. Puguh atuh hate Juragan Pardi beuki tagibur teu paruguh. Batu-batu anu tadi marawa ember, sok gancang ngaralacai atuh. Ulah cari cing bae sok buru pareuman eta seuneu. Pak RT gancang mere parentah kan waraya sangkan mareuman seuneu. Ngadenge kitu leos atuh sababaraha urang ngaralacai kasusukan. Anu kaparengan tempatna teu pati jauh. Nya terus atuh manjuran mobil pilih genti jeung baturna. Teu sakumaha lila seuneu teh geus pareum. Kaayaan didinya jadi rada poek mobil anu ukur tinggal ruruntukna teh baseuh ku cai. Srog sararea ngadareuketan mobil pada ngariung. Barasat batere disorotkeun ka jero mobil kitu deui sono obor dideukeutkeun. Breh katempo aya jasad saurang jalma awakna kagencet tapi geus tutung meuni genghek. Teu mangrupa samalah kaambeu bau hangit kawas daging kaduruk. Kang Dani! Sarip harita ngagorowok bari melong ka jasad eta jalma nu geus tutung. Hatena geus kacida ngarasa yakin. Sarta moal nyalahan lamun eta teh pasti Dani lanceukna. Nyaksian kaayaan sarupa kitu teu kuat. Hing Sarip ceurik bari sasambat. Kang Dani, Kang Dani. Nah meuni dugi ka kieu akang teh. Ceuk Sarip harita geus teu kuat nahan cimata. Kitu deui Juragan Pardi sarua ningali kitu teh brek diuk ngabeubeutkeun maneh. Awak daleuleus sakujur awakna karasa lungse taya tangan pangawasa. Curucud cipanon maseuhan kana pipi. Pak RT Mang Ocin jeung anu sejena keur sajongjongan mah jarempe taya anu cacarita. Sararea ngarasa sedih sarta milu prihatin ka Juragan Pardi. Anu ayeuna daek teu daek kudu narima kanyataan lamun anakna Dani anu cikal kudu maot ku cara anu sarupa kitu. Estuning mata ketir jeung mata kuatir. Dani anak king deudeuh teuing geuning bet nepi ka kieu nasib hidup teh. Kitu sasambatna Juragan Pardi kadenge meuni ngageuri matak nyeri kana ati. Cimata ragragan geus teu bisa ditahan. Hatena ancur nyeri perih asa digerihan. Mang Ocin kadenge inghak-inghakan. Ari Sarip ceurik ngaguk-guk bari ngalungsar. Sedengkeun Pak RT katingali ngahruk can bisa ngomong kitu deui anu sejena jarempe. Sararea oge eueuh anu teu miluna langsah. Tapi sanggeus aya kana sawatara waktu srog Pak RT ngadeuketan ka Juragan Pardi jeung Sarip anu keur nyegeruk ceurik. Aden kitu deui Juragan. Mugi acing sabar sareng tawakal. Marginya kedah kumaha deui ayeuna masa gelarupina tos kajantenan. Tuang putra Cep Dani kedah ngalaman nasib anu sapartos kieu. Sim kuring secara pribadi kitu deui sadayana anu araya di dieu tangtos ngiring sedih sareng ngiring prihatin ku ayana ieu kajantenan. Urang salaku manusia jelas moal aya nu tiasa nampi kana takdir anu tos digariskeun ku Pangeran.
Kitu ceuk Pak RT Jahri kadenge nyaritana rada dumareuda. Ya nuhun Pak RT nuhun. Ukur sakitu jawaban ti Juragan Pardi teu bisa ngomong deui nanaon. Da puguh teu kuat kupicerikeun terus nyelek dina ti koro. Batur-batur sakabeh sok ayeuna mah ieu layon urang kaluarkeun dina jero mobil. Saterusna hayu urang bawa ka lembur. Pak RT mere parentah ka baturna sangkan gancang ngaluarkeun layon Dani di jero mobil. Lantaran kudu gancang dibawa balik ka lembur. Nya sarannya sok gancang bantuannya. Kudu kaluarkeun ieu layon ulah ngadon dina lajon wae. Nah teu wacet sing anjing. Cek Mang Ocin harita srong ngadeuketan ka pelebah mobil. Ningali kitu geuwat atuh anu sejena oge nurutan. Geus kitu prak gawe babarengan layon Dani dikaluarkeun tina jero mobil. Sok sanajan rada hese oge tapi teu burung bisa diakalan. Geus kitu gancang ditaekeun kana cikrak terus dirurup ku samping sarung satuluyna digarotong ku opatan. Diiringkeun ku Juragan Pardi jeung Sarip kitu deui ku nu sejena. Kabeh ngaleut nyorang jalan anu kawilang rada hararese. Da puguh nanjak jeung parala loba cucuk jeung babatuan. Kitu deui tatangkalan sejena matak teu heran anu laleumpang teh katempo pating karayap lalaunan. Saenggeus aya kana sawatara waktu sok sanajan hese oge nya akhirna mah narepi ka luhur. Terus hanjat ka jalan bring sararea ngaleut balik ka lembur ngajugjug imah Juragan Pardi. Mitra nya teu kacatur di jalana. Kitu deui itu jeung ieuna. Ayeuna urang kocapkeun bae geus nepi ka nu dituju. Sarip gura-giru muka pantau geus kitu sup ka jero imah. Mang Ocin rikat beberes kursi jeung meja gancang harita dikaluarkeun di baratuan kudu sejena. Geus kitu geuwat ngamparkeun samak. Satuluyna layon Dani digolerkeun di tengah imah sarta pada ngariung di keremitan ku sararea. Geus kitu Sarip harita keneh indit ka kota rek nyusulan Neng Epa anu jadi adikna. Kasugri kaum dangu mangsa alam harita geus liwati wanci tengah peuting. Sambalah geus ngagayuh ka janari leutik. Iliwir angin sumirir hawa karasa nyecep tiis kana awak. Biasana wayah kitu mah keur meujeuhna ngeunah sare di karimun ngagarojo di kusimbut. Kayaan Juragan Pardi estuning matak pikawatireun. Ti sadatangna ka imah teu loba cacarita. Kawenangan ukur ngahruk bari ngumbar cimata. Kocapkeun poe isukna. Kayaan di imah Juragan Pardi geus ngagimbung deui loba jalma. Tetangga anu jarauh komo anu dareukeut makabeh geus daratang. Sararea oge hayang marilu nembongkeun rasa bela sungkawa. Layon Dani harita geus dipulasara sapuratina. Kudu biasa sok ngurusna. Ari di buruan imah loba jalma anu keur digarawe. Aya anu keur dogdak nyarieun padung, aya anu niiran kembang, aya oge anu arindit ka astana rek ngarali kuburan. Sabot keur kitu guru tak Sarip datang dibarengan ku Neng Epa. Sup ka jero imah ret kana layon lanceukna. Hing Neng Epa ceurik da puguh atuh geus teu kuat nahan kasedih. Talenyeng nyampeurkeun ka bapana terus ngarontok. Sagruk ceurik ka nyanyerian. Lantaran asa diheulang da puguh Dani teh maotna teu gering heula. Ama, Kang Dani ama. Ceuk Neng Epa bari nangkeup pageuh kana awak bapana. Epa, anak king anak ama cing sabarnya kudu kumaha atuh. Da geuning ayeuna geus kieu jadina lanceuk hidup teh beut bulang teu heula. Ama, nah kunaon atuh Kang Dani teh? Dugi kedah ngalaman nasib anu sapertos kitu. Kang Dani Kang, ya abdi kunaon akang teh mun teh ngantunkeun.
Kitu carita Neng Epa sorana kadenge pegat-pegat terus cerik ngagukuk teureun-eureun tuning matak mawana langsa kanu araya didinya. Epa, cing sabar anak cing sabar. Kitu cek juragan Pardi awak anakna ditangkep pageuh kawasieun kalengitan. Sarta bukna diusapan sabisa-bisa dibeberasangkan teger hatena. Epa, geus ulah kamalinaan, akang oge sarua sedih nyeri jeung peurih, tapi urang kudu bisa ikhlas sarta kudu bisa narima kana ieu kanyataan. Ceuk Sarip milu ngabeberah ka adina sangkan teu katutuluyan cerikna. Ngadenge caritan kitu jep Neng Epa repeh, tapi masih kene inghak-inghakan. Bareng jeung kitu torojol Mang Ocin anu kakara datang ti astana. Juragan, perkawis ngali kuburan segala rupina parantos rengse. Saterasna layon Cepdani teh bade dikurebkeun ayeuna eta nyampi kumaha? Mang Ocin mere laporan ka juragan Pardi, lamun urusan ngali kuburan geus rengse. Ya, atuh ari geus rengse mah ayo ayeuna urang kuburkeun. Lantaran geus eueuh deui anu ditungguhan. Walon juragan Pardi beri neuteup ka Mang Ocin, katempo paromana mending nguyung. Nya sae atuh pami kitu mah tapi ke urang wartosan heula parete. Leos Mang Ocin indi trek ngabejaan Pak RT lamun urusan ngali kuburan geus rengse dijalankeun. Kaparengan Pak RT keur diuk deukeut tangkal kembang bari ngelepus udud, ngaleureurkeun kacape. Parang nempo Mang Ocin datang gewat atuh harita nanya bari melong. Mang Ocin, kumaha ngali kuburan teh geus beres? Beres bade. Kumari urusannya ieu? Ya geus beres di dieu oge ayeuna mah nganukur tinggal indit. Nya hayu atuh urang ayeuna we ngarah teu beurang teuing. Ari sagala urusan geus beres mah dawuh deui tungguhanyeun. Ya hayu tapi kumaha juragan Pardi geus bejaan. Geus bieu. Nya geus kitu mah jung Pak RT nangtung terus ngebejaan anu sejena. Layon Dani diasupkeun ka jero pasaran sarta sagala rupa urusan oge sakabehna geus rengse dijalankeun kalayan tarapti. Satuluyna mah Layon Dani terus digarotong rek dibawa ka astana. Dijajabkeun ku kulawarga jeung tatanggana. Kasugri kaum dangu kaayaan harita karasa asa ketir, sora dampal suku bating gerebling, sora anu tahlil sajajalan ngagrenggeng estumata keung, padahal harita teh aya dina kaayaan beurang. Langit dina poe eta katingali bengras taya aling-aling, upana bulao, mega bodas ancal-ancalan estuding mata kuaas, sora manuk kadenge rarici tina dahan, papatong pating kaleper terus areunteub dina dang-daunan anu pating aroyag katebak angin anu sumilir. Mitra cagi carita urang tunggalnya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.